Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina dangat ayeuna Ki Sunda tiasa nepangan di pamirsa. Dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Salah Minantu. Dinten ayeuna ieu teh pamirsa urang ngagarap dongeng anu enggal nyaeta judulna Harta Tinemu Dosa. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Urang doakeun heula atuh pangintenya kanggo pangarang saupamina parantos ngantunkeun mudah-mudahan dipupul ku rahmatna Gusti Anu Maha Suci, dicaang padangkeun, ditampi iman Islamna, teu hilap karundayana tanapi ka keturunanana. Mudah-mudahan dipaparin kesehatan, digampilkeun dina milari rizki, tur dibarokahkeun rizkina ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu dikaluarkeunana nyaeta ku wargina Bandung tahun 1868. Gitu cenah ieu pamirsa. Kumaha ieu pamirsa? Masih keneh ieu teh pangintanya dongeng-dongeng dina tahun 60-an atau napi tahun 70-an pamirsa keun urang guar we pangintennya. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aya ku pantes surup sieup ngumbang kana kaayaan patempatan di hiji lembur nu pernahna sakiduleun puseur kota keur paroek teh jabaharium pinuh ku tatangkalan kebon awi ngarung gunung disada pating gareret daunna pating arulang pating korosak katabaku angin ngagelebug sora jangkrik benceh pating kirilik di kebon paselang jeung sora gaang bancet recet disada na kotakan sawah dibarungan ku sora bangkong belentuk pating borogododod jaba aya sora bangkong gede nusok disebut bangkong catang disada kung kungkungan di sisi wahangan Citarum nu caina liuh jeung ngalon pating burial pating kulibek majuna eta cai walungan. Mun ditingali mah cai walungan Citarum dina masana pasang sigana teh teu mataksieun kulantaran palida cai teu pati tarik ngan sakadar ngalun jeung ngulibak. Padahal di jerona mah geus moal henteu kana tarikna jaban nyedot jeung ngulibak museur di tengah. Tunda mikiran kaayaan cai Citarum nyawang tempat belah ti wetan rea imah parentul rada pataranggangan. Nu kaayaanana di eta patempatan eukeur mah mangsa ti peuting kadengen teh meuni sepi jempling simpe combrek patak seunggah pikeun jalma nu keur aya kasusah. Ceuk cohagna mah estuna teh semplek nincak semplak kantun rumahuh narik napas humandeuar timbul aral. Pangrasa kitu teh ceuk dua jalma nu keur pating gereneng ngobrol di jero imahna nu katingali cahya cempor nyai-nyayan moncor tina bilik carang. Eta dua jalma nu keur pating gereneng teh tayalian hiji awewe jeung hiji lalaki nu keur ngarandapan hirupna pinuh ku kabingung beunghar nyangga kasusah can ngarasa menyat tina kasangsaraan anu sakitu ti mimiti rumah tangga nepi ka kiwari geus aya kana 4 taunna. Saban waktu eta lalaki teh teu boleh humandeuar saban jam gawe ngahurun balung ku tulang najan bari jeung saeutik-eutikeun keur usaha ge mungguh batinna mah ngarasa nyeri ras ingat kana milik dirina sangsara beak teuing ku sorangan. Kawasna lamun teu kuat-kuatna nahan kaimanan mah eta lalaki moal boal kana ngalakukeun hiji pagawean anu teu dipikarido ku pangeran. Kayani ngalakukeun main maling jeung sabangsana anu merenah dina kecap ngan hadena wae boga panghalang nyatana diri pamajikanana nu aya saeutik-eutikeun dadasar agama jeung teu boleh ngumaula kana kasolehan jeung kasabaran tumarima kana kadar hirup teu hayang sarakah teu panasan ku harta banda tatangga teu sirik pidik ku milik batur.
Cek paribasana kajen teuing hirup bari jeung lara balangsak ge suka ati batan hirup loba harta banda bari jeung nyiksa atawa bakal nyarikat kana diri mah ke heulaanan ngarasa lebar teuing deudeuh teuing rajen hirup cukup kudunya barana ari kudu raga jadi gaganti mah narah teuing bararaid a'udzubillahi min dzalik. Piah cik salakina ari sangu teh aya keneh cing bawa ka dieu bet geus peulih deui beuteung teh. Nah atuh Kang Dirga teu bala pamajikanana nu katelah Supiah nu harita keur diuk emok nyang hareupan cempor bari ngerodan ka meja salakina geus awek-awekan dina lebah tak-takna jaba dina pelebah tonggongna mah geus pinuh ku tatambalan. Ditingalikanana teh Kang Dirga mah kana barang dahar teh menisigan nu can manggih pisan. Sakitu tadi balik tas dagang bek bada asar tas mandi celebek ayeuna geus nanyakeun deui sangu keun atuh aya sangu sakeprul deui mah keur isuk-isuk sakitu boga beuteung sok pejit koreseun teh jeung barina ge geus peuting ieu teh laguna deuk sare batur mah geus meunang deui meureun 2 liriran sewang mah tirakat-tirakat ku ayaeun Kang Dirja mah dahar telat ge sigana teh meuni geus garoga nyang hayang gara-garaan komo lamun kawasi salam dahar sore henteu isuk teh lain heureuyan jaba anakna reun deui aya kana limana bari keur meujeuhna bilatung dulang kudu kumaha kana wayahna wae atuh hirup keur kieu mah Kang nguat-nguat maneh dahar sapoe sakali komo lamun cara awewe mah pantes dek ngarasa aral aya kasebutna boga salaki hayang dahar seubeuh pake loba tur harade duit teu kurang bari ka salaki paperdi hayang meuli alat-alat kacantikan muruku sunu buuk panjang hayang jadi pondok kalawan dipermanen lesot make samping kebat rap kana jengki hayang katanggar boga birit bentik samodel itik leh geus kumaha meureun bet di dieu mah dahar ge teu wani miheulaan salaki aya bae sesana salaki dahar milu dahar eueuh wae ngawayahnakeun maneh samalah poe mangkukna mah teu ngasaan sangu saremeh-remeh acan ari lain ngadahar lepet acik kabung pamere ti nyiru kami mah dikuah ku angeun eceng ceuk Nyi Supiah nyaritana rada panjang lebar bari ci panon ngeyembang. Da kumaha wae atuh hirup teh usaha kitu salah dagang nu kieu lain dekuli nurutan batur eueuh nu ngagawekeun buburuh macul teu cukup piraku ari kudu nurutan si Iwon mah ngalakukeun ceceremed kana barang batur moal pihadeun deui da eta atuh nu matak jadi kieu teh nu jadi kolot teu pupuguh geus bejana baheula ngabogaan sawah jeung kebon hayo kabengbat ku motor BMW geus ngabogaan motor ngadon dilelangkeun ladangna dipake rucah abuntah nepi ka pakaya sakitu ledis motor lapur tungtung nama eueuh pisan padaringan keur anak-anak teu umum Kang ari sagala rupa teh sok ngaleungitkeun titinggal ti kolot geuning ari tegalan anu pinuh ku tangkal kawung sisi jalan kareta teh nati mana buktina akang ge boga saung ieu jeung tanahna teh na warisan saha bener aya teh mah eta ge ngan eta we nu mumunalna sipatna sawah bea kabeh anak-anak mah teu kaagehan pangaji satalapok keong ge ngarasahan deul ari deuk digugat da puguh geus lain-lainna deui kitu ge bejana cenah ceuk batur tembal Dirja jung nangtung top kana dompet bako nu ngagoler dina palang dada luhureun panto dicokot geus kitu ge diuk deui urut tadi kilang kitu Kang Dirja sakadar bejana najan bari nanya hoge teu hade kitu ka kolot mah pamali mana kolot wani ngagasab teh da puguh nu anuna
kalawan geus lain milikna urang. Ceuk Nyi Supiah nembal kana caritaan salakina bari ngodong kang nyelapkeun jarum urut kakaput kana bilik. Keur guntrang kitu jep jarampe saurang ge taya nu cumarita sakadar pating raringeuh bari panuan pating palencerong kana pelebah panto hareup kulantaran ngadenge sora nu keketrok. Saha? Ceuk Dirja, sorana ngagorobok nanya kanu ngetrokan panto. Kuring ja, walar nu ti luar. Kuring saha? Iwon tateh? Lain, ieu mah kuring ti pasir. Muharam. Ari si sapar kusok ngareurewas. Sugan teh ririwa bieu mah. Boro tadi nama dek dibura ku cai enteh. Ceuk Dirja, jung nangtung tuluy ngojengkang muka tulak panto. Nu telila panto muka. Boa geus sarare ja, tanya semah lalaki nu katelah Muharam batur Dirja pada tukang dagang lahang. Nanya kituna teh bari gek diuk geus teu kungsi dititah deui ku pribumi. Acanmu biasa teh awe keur merebutkeun catur jeung ieu batur sakasur, tembal Dirja bari nutupkeun deui panto. Geus kitu manehna gek diuk yang hareupan Muharam. Ngadu catur kumaha ja? Ngadu catur nyawalakeun eta kode tea. Sok pirajeuneun meureun nya Dirja mah kana buntut. Wah, barora ngurus-ngurus nu kitu kuring mah berkah ti saprakrame nu kitu can pirajeunan. Duka teuing hate teh teu merean wae. Lain teresep kanu kitu teh sumabawana ari anti mah teu pisan-pisan ngan ku teu aya keur meulina kuring mah. Aya dibelikeun kana buntut, eueuh keur meuli kueh jibeh atawa keur besi asepan. Leheung boga duit pangaji saleteureun dibelikeun kanu kitu, ujug-ujug meunang eta ari geus ngaleng-leongna. Ceuk basa barudak teh mah mabur ka laut. Hanas duit dibelikeun kana letter henteu, meuli buntut teu hasil. Tungtungna mah pamanyun-manyun ngadututut jeung indung budak. Tembal Dirja bari seuri, tapi seuri ge seuri koneng da puguh tas guntrang nyaritakeun soal kasusah. Da jeung nya na eta ja anu acan ngalaman meuli nu kitu mah ulah wae dipirajeunan teh sok nyosok jero. Barang nu geus aya ge tampolanna kasedot deui. Nyare kitu sotenan kuring mah geus ngalaman tur karasa ku kuring pribadi. Handeueulna mah nepi ka kiwari. Ari ingat gebeg boga paparabotan saeutik-eutikeun teh nepi kalenangna kabeng bat kuno kitu patut. Teu sirikna awak ge kuat meh-mehan ditaranjang. Rajon dibere meunang sakadar 10 perak beri jeung teu dibayar. Samalah nu dagangna ge nepi ka kiwari teu katembong-tembong. Tayohna mah kabur nuturkeun duit nu eleh ka laut. Tuh geuning meh wae kabang balerkeun ku wangkongan nu kitu. Lamun teu seug panon ngareret kana lodong mah nyaeta puguh kuring ka dieu poek-poek teh ja. Perluna mah eta dek nginjem lodong hiji mah sugan moal dipake atawa aya serep. Nu matak lodong nu kuring bejad teu pupuguh indung budak ngaitkeun lodong dina paku loncer atuh bro wae ragrag mener ninggang kana bujur jublag. Wayahna wae ulah teu ditulungan sop wae isuk mah da pageto mah tang tu kuring nyieun kulantaran kabeneran boga awi gombong geus kolot. Nah atuh da aya tiluna lodong mah walar Dirja bari ngojengkang ka dapur nyokot lodong kosong. Anu teu sakumaha lila Dirja geus unggah deui ka imah sok lodong kosong teh disarandekeun deukeut panto gek diuk deui. Lain ari abdi mah Kang Muharam sok manguyuhankeun ludeung kekelemetan ti peuting jaba paroek uyuhan teu keeng-keengeun. Kumaha ari ngaliwat dina pelebah astana leutik teu keeng Kang Muharam. Da abdi mah boro-boro ti peuting cacak ngaliwati barang ge rarasaan teh asa pating puring kak bulu punduk. Sieun kunaon Nyi Piah? Akang matong baroning ti imah ka dieu bari kasebut sore keneh. Cacak ti imah akang kababakan ge kalembur mitoha kalemet-kalemet wae akang mah najanjan ari tengah peuting ge teu keung teu sing.
manggih jurig paranti akang mah pajonghok jeung nusok disebut gendarawa mah komo geus teu asa-asa deui akang mah malakung si paamprok jeung nusok dicai ge barang gog ujug-ujug ciciri hilan wae hareupeun bari buukna ngaring kiwik kuntuna tembong nyerengeh bodas. Wah teu asa-asa deui akang mah barang cikikik barang balenyang wae akang lumpat ti paparatit datang ka imah panto ditemrag satakarna atuh bluk wae akang ti bobot nang kuban teu empes-empes. Ih ari si sapar tayoh kapatutna kangaran Muharam sugan teh nya we geus wawuh jeung jurig ceuk dirja bari ngabalieur panon ngareret ka pamajikanana anu keur ngagik-gik seuri. Bet bari nage najis teuing kudu wawuh jeung jurig asana teh teu pupuguh. Ari jeung jurig atawa jeung ririwa kudu wawuh atawa kudu nyobat. Ari jeung jelema kudu teu akur. Keheulaanan ari kudu nyobat jeung bangsa nu kitu mah. Da aya pangabutuh atawa aya kararapet tara muntang tulung ka jurig tetep wae ka sasama manusia. Buktina kuring ning ieu butuh lodong ge ka dirja. Sugan kuring butuh ku lodong nyolongkrong mamandapan ka jurig. Hayu aja geus peuting deuk dagang isukan teh ja ceuk Muharam bari ngarongkong kana lodong nu nyarande dina sisi panto. Nya sugan pareng deuk ngeureuyeuh wae sugan. Nya kitu ja urang masa nasibnya saperjuangan antara dirja jeung kuring mah saban poe ka kota beri memanggul mortul gudang-gudang tempat nu haneuteun ku jalma. Ngan ari mortur nu urang mah nyaja beda deui jeung mortur anu sok dipapanggul ku bapa tentara. Mortur urang mah mortur otomatis begitu ditonggengkeun begitu cururung bijil cai lahang si madu. Ceuk Muharam bari gejlig turun ti imah dirja ngencis balik ka imahna bari nyolendangkeun lodong kosong. Geus kitu mah kudu trak dirja nulakan deui panto kurancatan dipalangkeun ka gigir anu teu lila dug ngedeng di kamar. Kadenge sora kerekna dirja mani gegelegeran awahing ku geus teu kuat nahan tunduh. Jeung beurangna tas capek balik dagang indit deui neang lodong pinuh henteu dina tangkal kawung. Dirja kira wanci haneut moyan geus indit ti imahna maksudna deuk dagang lahang ka kota bari lempangna mari ngagedig nyolendangkeun lodong di eusi lahang leungeun sabelah nu kenca ngajingjing kobokan paranti ngumbah gelas urut jalma nginum. Kaayaan di kota dina wanci harita kira-kira pukul 7:30 isuk-isuk geus mimiti jalan rame ku tutumpakan. Geus puguh jalma-jalma mah balawiri ka ditu ka dieu masing-masing tujuanana. Kayaning jalma-jalma anu mariang ka kota teh tayalian deuk ngadondaragang nu deuk karuli ka pabrik jeung sabangsana umumna mah neangan kipayah geus nyumponan keperluan rumah tangga maraban anak jeung pamajikan. Anu taya bedana samodel hiji lalaki ider-ideran mapai-mapai jalma anu ngagulung-gulung ngajugjug ka tempat nu rame beri memanggul lodong di eusi lahang nyaeta dirja tea. Waktu harita pikeun dirja ngarasa ceurik batin dumeh geus nincak pukul 11:30 anu moal lila deui ge lohor can ngararisan pangaji saketip-ketip acan nu puguh mah timbul capena suku mehan teu bisa ditincakeun kulantaran ngarasa retep nincak jalan aspal anu sakitu panasna kasebrot ku panas panon poe. Sajabana tidampal suku retep teh tuur geges nyorocod beteung geus kukurubukan lagi hayang diesian najan samemeh deuk indit geus sasarap sangu poe da puguh geus beurang jeung capek balas ider-ideran. Beteung karasana ku dirja beuki lila teh asa beuki seueul titinggalian asa ranyai lir nu ningali kunang-kunang hiber. Kesang tina tarang merolok ceuk pikirna, boa-boa aing teh deuk salatri kulantaran geus teu kuat kulungse antukna ngan sok wae lodong nu pinuh keneh teh disarandekeun kana tangkal ki hujan. Atuh brek wae dirja diuk mani aniprek dina jukut awakna naita aya tangan pangawasa.
Leungeun diteulkeun kana angen kerasana asa ranyud, pejit pupurilitan asa di perut. Ya Allah, Gusti nu agung, cik atuh piah sing aya milik hirup teh masing babari dipangusahakeunana ari hayang hirup samodel batur mah. Ulah seuseut teuing neangan pikeun sahuap sakopeun teh. Menta pidoana ti karuhun-karuhun nu geus teu aya di dunya teh. Muga nyuhunkeun kaberkahanana. Ceuk geunentos hate Dirja, beri panuan maneh cari nakdak ngarasana langsa ras ku permilikan diri. Timimiti pruk boga pamajikan kang ngaran Supiah can ngarasa hirup dina kanugrahaan. Ku kituna mah pantes pikeun Dirja deuk ngarasa ngangres atawa deuk ngarasa aral subahage. Da jeung sanyana hirup manehna teh ku tatangga-tatanggana geus pada katingali pada kanyahoan matak piwatireun nakar hirup bisa dahar henteu isuk sakadar ngandelkeun dagang lahang kitu ge aya beak aya henteu. Ceuk cohagna hirupna Dirja kadua pamajikan estu liuk eueuh ragap teu aya teh lain saukur dina kecap paribasana wungkul nyata jeung buktina samalah boga pake oge lesot mandi teh lain heuheureyan sarua jeung nu jadi pamajikanana. Sanggeus tadi Dirja ngaluarkeun hiji caritaan dina hatena anu tayalianna da kanu kawasa kalawan menta piduana ti karuhun-karuhuna. Teu lila jorojoi manehna boga pikiran deuk nepungan nu jadi adina sugan jeung sugan dulurna bisa nulungan atawa watireun ningali kana kaayaan dirina. Geus aya jorojoi kitu mah harita keneh ge leos Dirja indit di tempat eta lempang bari mamanggul lodong nu masih keneh pinuh ku lahang. Kitu ge dina lempangna maneh teu sirikna salayang soloyong awahing kulung se bari panon ngalimba. Urang selang heula ku penjelasan pikeun diri Dirja teh beunang kasebutkeun jelema turunan nu kaya kalawan boga adik tilu samalah dulur-dulurna mah geus rarumah tangga kalawan aya dina kanugrahaan. Komo anu ayeuna deuk ditepungan ku Dirja mah kasebut dulur pangpunjulna. Dulur-dulurna Dirja anu tilu ti manehna lalaki dua awewe hiji nu bungsu. Tayalian ngaran hiji-hijina nyaeta Jamil, Sukla jeung nu bungsu Nyi Asana. Pikeun dulur manehna anu tilu kabehanana ge kaasup jalma carukup aralus milikna galede harkat darajatna. Samalah anu ngaran Sukla mah make ngabogaan perusahaan pabrik tinun sagala. Ngan pikeun diri Dirja sorangan anu kasebut lamun dina caut teh mah pangbutitina tapi teu kitu. Dalah dirina keur aya dina sangsara ge ngabogaan kasadaran kalawan tumarima kana kadar awak. Boga pikiran yen hirup jalma mah dina enggon permilikan atawa pernasiban teu bisa sarua. Entong boroning jeung nu sejen dalah jeung dulur patuturan sirah ge teu bisa disaruakeun. Aya paribasa abi sadapuran ge tara lempeng kabeh sok rajin aya nu bengkokna. Henteu sakumaha lila Dirja geus anjog ka hiji patempatan reg ngarandag sisi jalan bari mencrong ka hiji imah duduk jandela di cet bulao. Sanggeus kitu ngadak-ngadak timbul batin Dirja ngarasa bunga domeh anu dijugjug teh katingalina mah araya siga keur ngariung di tengah imah. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.